naon udah ganana bulan apa aya paribasa geuning gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun jasa nu hade ninggalkeun amal anu hade mawa amal ninggalkeun mawa amal goblok itu geus jadi kecap umum di dia kene geus aya pabendrok gitu di keluarga kene naon tanggung jawabna siling naon dalilna eta saha nu mawa amal teh menya kudu rangka dringkid pan datang ka dunya ge teh mawana naon dibolikeun tinggalkeun amal anu hade lakojitu munapuroda ngaligincing manusia teh deuleu teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu hirup datang buligir balik buligir bener teu pupugu maka jeung mamawa amal kaberat naon udah ganana bulan apa aya paribasa geuning gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun jasa nu hade ninggalkeun amal anu hade mawa amal ninggalkeun mawa amal goblok itu geus jadi kecap umum di dia kene geus aya pabendrok gitu di keluarga kene naon tanggung jawabna siling naon dalilna eta saha nu mawa amal teh menya kudu rangka dringkid pan datang ka dunya ge teh mawana naon dibolikeun tinggalkeun amal anu hade lakojitu munapuroda ngaligincing manusia teh deuleu teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang acan diboehan ge kudu hirup datang buligir balik buligir bener teu pupugu maka jeung mamawa amal kaberat naon udah ganana bulan apa aya paribasa geuning gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun jasa nu hade ninggalkeun amal anu hade mawa amal ninggalkeun mawa amal goblok itu geus jadi kecap umum di dia kene geus aya pabendrok gitu di keluarga kene naon tanggung